Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 50. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta Padoman Laki Rabi. Ieu teh painten kalebat kana kolom atikan rohani cenah pamirsa. Ieu yasana CHMCH. Aduh duka naon ieu CHMCH teh nya? Sandi asma pangintenna pilanian ya. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nikah teh rahmat Allah anu kacida gedena jeung sunat Rasul sarta ngandung pirang-pirang hikmat anu nyata. Kahiji, hikmat nikah teh sarta ngandung pirang-pirang hikmah anu nyata. Kahiji, hikmah nikah teh nyaeta ngaliarkeun Bani Adam, makhluk Allah anu pang mulia-muliana. Kadua, mecahkeun nafsu supaya diri bisa karaksa ulah nepi ka aya anak jarah teu aya nu tanggung jawab hirupna. Katilu, sosial supaya manusia bisa silih pikaasih, silih tulung, silih jungjung, silih jaring, silih pikanyaah dina hirup kumbuh. Eta kabeh ditalian ku akad nikah, nepungkeun silaturahmi supaya halal, laluasa campur kalayan ridho Allah. Kajabatik kitu nikah teh aya syarat-syaratna anu diatur kalawan beres sarta pirang-pirang mangpaatna tur ditalian ku rupa-rupa perjanjian anu bakal meunang ganjaran lamun dicumponan. Tapi bakal aya hukumanana lamun dirempak boh ku pihak wanita boh ku pihak pria. Keur pria pamajikan teh mangrupa amanat Allah anu wajibna diraksa nya teu beunang ditawar deui. Kahiji, pamajikan teh kudu diimahan boh imah sorangan atawa beunang nyewa. Kadua, kudu dibalanyaan anu samunasabahna najan pamajikan teh jalma cukup. Kebeungharan awewe henteu matak cupar kana kawajiban ngabalanjaan. Katilu, wajib dibere pake anu munasabah. Kaopat, kudu dipeutingan. Kalima, kudu ditungtun kana jalan kahadean, ulah diantep sina bodo, sumawona agamana mah kudu ditaringakeun nggoning kumawulana ka Allah. Pamajikan teh barang titipan anu kacida mulyana pinuh tanggung jawab dunya akhiratna. Kapamajikan teh kudu leuleuy sabab timbalan Rasulullah ge hate wanita teh regas cara kaca babari peupeus. Kusabab kitu kudu diraksa bisi bekas nyalahan, bisi goreng balukarna ka imah tangga. Pamajikan teh anu baris ngurus imah tangga katut kulawarga urang. Jadi kudu sehat pikirna, kudu loba akalna, cukup ilmuna. Ku urang wajib dididik supaya hasil asmara tersena urang alus mulus, nyaeta anak anu soleh. Wanita anu soleh kalawan ridho tangtu daek nulung babantu kasalaki henteu ngitung rugi atawa hese capek. Ku Gusti Allah bakal dihargaan pagaweanana, bakal dibalas ku sawarga anu mulia. Wanita anu pinter tangtu moal ngantep kana eta pibagjaeun, malah tangtu bakal soson-soson ku mawulana. Kusabab kitu wajib dihargaan jasa wanita teh. Kawajiban wanita ari nikah teh sarua jeung ngabaktikeun diri ka salaki. Jadi urang teu ngagaduh-gaduh. Kusabab kitu wajib nurut, wajib hidmat,
wajib hormat ka salaki teh. Najan salaki teh sahandapun urang sagalana, tapi da ayeuna geus jadi panghulu urang, geus jadi wali urang anu dititipan ku Gusti Rabbul Alamin pikeun ngurus urang. Salaki teh wajib diturut sakabeh parentahna, anging anu ngalanggar hukum syara. Wanita teh kudu bijaksana, kudu bisa ngamilik hate salaki, nyaeta ku tingkah laku anu hade, kudu alus budi parangi, kudu hade omong, ulah tegeug kasar, abong-abong congah. Kudu bisa ngomek diri, ulah kusut abut-abutan, ulah jebrig, ruda gradig. Wanita teh kudu matak deung deuleueun, aambeun. Mun anggang kudu jadi pangemat, mun deukeut kudu matak deudeuh. Imah tangga kudu jadi medan tempat namplokeun kabungahan, kudu jadi bank tempat neudeun kakayaan, kudu jadi sakola tempat ngadidik budi pangarti, kudu bisa ngukur kana rezeki salaki, nafsu ulah ngeleuwihan tina hasil milik nu katampa. Pepegatan kudu dijauhkeun kana cita, tujuan teh kudu niat rek ngaraksa agama, rek ngemakmurkeun nagara, rek nyukakeun indung bapa. Sakitu cenah ieu mah pamirsa. Ieu kalebet kana tadi teh apa intinya atikan rohani cenah ieu teh kolomna teh. Ieu aya di handap aya catetan dina paribasa Arab aya nu kieu hartina. Pamajikan teh ulah bogoh ka salaki, tapi salawasna kudu ikhtiar sangkan dipikabogoh ku salaki. ALB cenah di handap teh pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.